Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Jasmine, meni buru geus berang. Meni kira atuh kamu teh aku teh meresan buku ih. Jika Neng atuh min tuh, hudang teh subuh jadi mari weuh meresan buku. Gendeng lah meni karek hudang subuh sekali geus sombong maneh mah. Yai, sekali cenah. 2 kali. Salwa kene. Jasmine, kamu pernah mikir teh sih? Meni ku anggar ada geus pertanyaan eta teh dia. Mikir naon atuh? Cek kamu nya, nah langit bisa hujan. Apakah dia menangis karena loba nu ngadur keruntah dan juga asap mobil? Ya henteu lah, maknya langit menangis kamu teh meni juga cerita legenda wae. Loba teh nonton sinetron kamu mah jadi kitu. Terus, nah langit bisa hujan sok. Deh kayaknya biar kamu pinter ya. Hujan teh terjadi karena si awan teh sudah tidak mampu menahan air seperti itu. Oh, berarti awana nu menangis. Lain meni nu age aku nu menangis kan pertanyaan kamu. Maknya awan menangis dari tahun teh. Emang kenapa gitu dengan pertanyaannya Neng? Apa Neng mah cuman bertanya? Bertanya tapi pertanyaan kamu mah jika jelema nu teu sakola, manya geus SMP teh apa caranya gimana hujan? Ya itu maksud aku teh. Lo nonton kayak bingung apaan kumaha terjadinya hujan? Nya. Sih, tapi kamu eta kantong asa gede-gede ting nih mau naon eta teh? Mau bekal. Oh ini. Bener Min, ya mah bekal tinggal itu. Wow. Meni ku anggernya geus mau bekal kanu rantang teh. Ya apa Neng mah dek eskul Min balik sekolah teh jadi ku si mamah di bekalana loba. Sarantang. Eskul naon? Perasaan kamu mah jual mana kedul deh, Neng. Pan itu mah baheula atuh Jasmine kan Neng teh sekarang mah sudah berubah jadi manusia yang cantik, indah, menawan dan juga berseri. Fred emang kamu naon eskul naon gitu? Eskul ieu Min pecinta alam. Emang di sekolah kita aya kitu eskul pecinta alam? Asa eueuh dia. Emang di sekolah kita mah Min? Terus kamu milan eskul di mana atuh, Neng? Di sekolah Batur? Di sekolah Batur. Eta luar biasa lo banyak. Hah? Emang bisa gitu? Ya bisa tuh Min. Ya Neng bukti nambilan eskul. Oh gitu, karek hafal deh aku. Tapi eta eskul pecinta alam teh naonan? Ya biasa we Jasmine, katamen gitu terus mungutan sampah kan pecinta alam. Oh gitu, ini resep aku pengen ikutan deh. Tuh bisa Min, sekarang mah sudah tidak membuka pendaftaran soalnya penuh. Nah, penuh lain eskul kaos gitu patut bisa ya angkotana loba 100.000 gak bisa lin. Iya kan samakna temahnya atuh Min. Hah? Nah sama? Yang urusan aja yang sama? Ya kan misalkan kita teh eskul gitunya kan kita teh mimitina teh mungutan lah sampah terus kita teh piknik ngampar samak. Nah samakna teh geus pinu jadi kamu geus teu bisa miluan. Di eta mah lain ekskul pecinta alam atuh ngaranna eta mah ekskul huap badag. Ya seperti itulah. Hai guys, kalian belum berangkat sekolah? Ica, ada kamu mau naon eta teh meni segede badag gitu? Oh ini Neng, ini teh namanya tampir. Oh, gitu. Kamu dek naon mau anu gitu Ica? Ya kan Ica teh mau jualan mie nanti pulang sekolah jualan bala-bala. Tapi gini bala-balana eta Ica? Ya kan nanti Ica teh ngambil bala-balana di Kang Badru. Oh gitu, tapi meni gede-gede teh Ica eta teh wadahna. Kamu rek dagang bala-bala teh jeung Kang Badruna diangkut eta teh? Nyanta atuh Neng, maunya Kang Badruna ku Ica diangkut. Emang Ica teh satpol PP. Terus nah atuh eta gede-gede teh wadahna Ica? Ya kan Ica mah dagang oge menu baru Min, bala-bala megalodon. Naon bala-bala megalodon teh Ca? Bala-balana rasa Lain Neng, bala-bala megalodon teh bala-balana sagede ban ieu, ban dam truk. Ini gede-gede gitu Ica bala-balana saha nu dek meulina eta teh? Yang nu beuteungna gede lah, anu buci truk di sisi jalan. Saha Jasmine anu beuteungna gede? Mang Juju, ayo ini bisa kabur bareng yuk. Yuk, hai Ca. Iya Ica diajak ini teh, akhirnya Ica dianggap juga. Tunggu guys. Aduh, itu Agustusan jadi sukanya cenang-cenang nih. Resep juga nanti. Ya untuk sangannya, juga untuk sisterong ya mah. Balik bisa mana customer Imas sisterong Punten, Imas. Mau uyan gening, kamu nawa iya mana yang bini kali Imas. Sa anu meninggal Imas. Hah? Jadi tarik gening mau uyan tanya. Sekolah gitu.
Mayun, mana wae na meninggal dulu. Heula Imasnya, ieu mau Uyun teh kadang yang pakai AirPod. Tuh. Mending kayak pisannya ya Mayun. Gaul pisan eta make AirPod. Ya gaul atuh Imas. Pan gua mah influencer. Oh gitu ya tadi nih. Pantesan atuh nya ngomong gak enak mah lo gue kata apa? Jadi non influencer Jakarta, Jakarta gitu Jakarta. Ya iya atuh Imas. Ninggal si Ican tuh. Entah Imas mah tadi ninggalin dah. Nah tadi yang di tangan segala ya. Enak kan? Ini Mas, gua teh pan ya udah bikin ini bekal buat si Ica teh, tapi nggak digubuk budak teh gimana ya ini gua teh capek bikinnya. Oh gitu ya tante ke sekolah lah itu susah mau Uyun tuh di tangan di dia dapat si sekolah menurut si Ica mah. Kayak tante kumaya influencer Jakarta. Ah nyeri suku gua mah kapan nih Mas? Apaan gua mah ini teh mati kaki teh ya nggak bisa lempang jauh, jadi capek mal disusulan ke sekolah mah. Oh gitu, terus kemana tuh? Ya enggak lah gua mandek balik antepin aja lah si Ica mah kumaha manehna. Tapi Imas maneh tehnya Nanti mau Uyun? mundek milan nama daftar kamu Uyunnya kade eta tong po daftar nah maneh tehnya eta atuh buat kabu citra kitu di ganureuneuh. Hayu Imas Har. Gitu kuning nenek teh meneta sopan pisan, body shaming ka Imas Ku Imas asup kana mesin cuci geura. Har Ibu Erna loba tamu. Imas keur naon? Nama baju lah. Geus naon deui atuh meuni haji teh kunaon cenah nanya wae Jadi emang teh ngerep kok kieu. Oh gitu eta teh Imas. Maneh mahnya yo nyusul ngapoe tapi baju teh tara diganti geuning. Har. Apa nanti Imas? Di sesana ge baju customer dan baju Imas. Kumaha cenah teh Mas teh? Imas laundry ya teh Har, eta ge Imas baju customer lain baju maneh ngan maneh teh atuh Imas ari tukang nyusul mah cing diganti baju nate unggal poe meuni bosen Ibu Haji ninggalin oge. Eta udah tinggal we atuh baju ari bosan mah meuni naon cenah. Bu Haji ge geuning ada teh ganti-ganti baju angger make baju kalong wewe. Sok sembarangan wae Imas nyebut ieu baju kalong wewe. Ieu mah lain baju kalong wewe atuh Imas, ieu mah baju Sultan Arab tuh. Maknya Sultan Arab teh menjemang emang di Arab teh janjina sabah kumaha? Janjina sabah gitu meureun. Enggeus Imas ngobrol jeung maneh mah lieur Liar mah mah ban haji burung lain kakalayangan gitu dasar kalau weh. Nih aya we ieu Reno senya nih jadi surrender eta teh aduh nih lucu kieu aduh. Ini kan yang dari Cirebon. Mama Neng. Iya Bu Haji. Keur naon eta teh Mama? Neng. Iya Bu Haji Mama Neng teh keur laut jeung ieu Rena Nose. Kot karasep pisan ya lucu. Oh, gitu eta teh. Tapi meni asa nyarari kieu nya ieu teh Mama Neng. Nyari kunaon ya Bu Haji? Nyari bujur. Har, ieu mah karpet geuningnya. Pantesan we atuh Ibu Haji teh ieu nyeri bujur. Da apan di imah Ibu Haji mah tara make karpet apan karpet majang jelema miskin. Ibu Haji mah make sofa. Ning Mama Neng mah teh nyeri Apanan atuh Mama Neng, anda mah jelema miskin. Jadi geus biasa diuk dinu nu kieu teh karpet ipis. Ya, da sungutna teh teu bisa dijaga Haji mah. Dek naon atuh ka dieu teh? Ari saukur kayakna mah balik we ka ditu. Meni galak ka Ibu Haji teh Mama Neng. Dek naon ka dieu? Nya Ibu Haji mah nganjang we ieu teh Mama Neng. Apanannya Ibu Haji teh karek balik ti Tasik ieu teh pulang kampung. Bisipan Mama Neng mah kangenan ka Ibu Haji. Jang naon kangen ka Ibu Haji meni asa ku teu penting ari taeun teh. Har, nya penting atuh Mama Neng. Apanan Ibu Haji teh nya jelema beunghar, orang kaya. Jadinya orang miskin mah kudu eta teh rindu kangen ka orang kaya jiga Bu Haji teh. Heuh kumaha Bu Haji we lah menir. Naon deui geura balik ka ditu lah Mama Neng sare ieu. Juga geura balik we. Har, ngusir eta teh ka Ibu Haji. Lain ngusir ieu mah tah balik, juga geura balik. Sarua keneh ari kitu Mama Neng atuh ngusir-ngusir keneh nyanggeus atuh Ibu Haji mandek balik we nya. Nuhun ieu beasna, nuhun hayu. Dasar Haji burung nih kokor borongan pisan nya. Har itu Rina Nose naonan. Nah, Rina Nose naon? Gusti no Agung, aduh. Ya Gusti no Agung. Nah, eta irung atuh gede. Nah, meneh hasa kieu ya teh nya ditutupanna Meni gua mun aya maling tapi moal ketang naon udah dipaling. Jatuhan. Imas, mana eta maneh? Mana we kepo.
Har, si Imas menit sopan pisan ngomong gitu ke Ibu Haji anu kayanya. Dasar orang miskin. Orang kaya sih nangis bunga Ibu Haji mah orang gila. Haji buru. Jasmine, mana aja bangkong lagi? Oh, aing mah meni sama lagi garing itu mulai bangkong. Teng atuh meni nah sih kudu aya tugas mau bangkong ke sekolah, cok aku teh sieun. Kau udah ngaji mal kan? Nyodok lah, tapi sampernya. Jasmine, eta bangkong nginggirin kamu. Nih mana kamu nih naon sih? Aku juga aku teh sieun. Mana? Bercanda. Nih naon sih neng gituan, geus aku teh sieun, kakak disieun-sieunan geura. Kok aku mah berde jajan sih ya. Kamu mah Jasmine nya sieun teh ku bangkong ieu dengekeun sieun mah ku Allah atuh. Ya udah pasti atuh itu mas tenang meni apa sih atuh. Kamu teh lain adik ieu, sekolah teh teh Cinta Alam nah hantu. Oh, terjadi neng mah terjadi miluan. Nah, teh jadi emang kunaon gitu. Naon geranya mungutan sampah nanti gera lain di taman-taman gitu Jasmine. Kalau kadina tong sampah tuh eta mah pencinta alam atuh eta mah tukang longsok. Tapi kamu udah kebangetan sih neng menjadi tuang rongsok mah. Iya Jasmine meni ku neng bere bangkong gera. Meni naon sih neng geuleuh deh. Kalian di sini lagi ngapain, guys? Kerengan bangkong. Mana jualan kamu Ical anak jualan kamu teh tadi? Oh, itu. Nggak jadi, Damin. Nah, teh jadi ieu teh. Ya soalnya katalna teh warna gede Jasmine jangan goreng bala-bala megalodon teh. Gede teh jadi. Emang kudu pisan eta teh cak bala-balana bala-bala megalodon. Lawan bala-bala migilidin ti bisi. Hah? Bala-bala migilidin. Yang desi eta teh. Bala-bala anu leutik Jasmine apaan mun megalodon eta bala-bala anu gede lawan migilidin eta bala-bala anu leutik lamun bala-bala anu beureum eta Naon sih neng meni kadinya wae ngomong teh tadi ih. Tapi Ica dilihat-lihat sama neng nih asa anu kurangnya dalam diri Ica. Naonnya? Kurang naon, Neng. Aya kene leungeul Ica mah. Ginjal Ica can dijual da aya kene. Kurang naonnya? Asa anu kurang tapi naonnya? Kurang duit tuh sih. Tama guys pasti asuh Jasmine kurang duit mah. Tapi naonnya? Oh, Ica kemana jam tangan kamu nah eueuh? Oh iya ya, aku juga baru ngece kamu nah tadi berangkat sekolah tuh pakai jam tangan anu mehal anu promemek teh ya. Oh, jam tangan Ica yang pramek-mek itu mah udah dijual. Nah, dijual. Lain kamar teh karek meuli nya. Soalnya Kang Badut teh cenah lagi butuh uang jadi jam tangan Ica dijual buat minjemin ke Kang Badut. Terus kamu diberein jam eta teh? Dibere, deh Ica teh mikirna kieu Neng. Makanya pacar Ica lagi kesusahan sama Ica nggak dibantuin sih. Ica pacar macam apa kalau kayak gitu? Ica ieu mane mah mending ngomong teh jiga lain jelema susah wae eta teh. Kan mereka sarua susah tuh, Ca. Teuing Ica kamu tehnya sebelum membantu orang harus lihat diri kamu sendiri. Kamu teh mampu atau henteu. Tong nepi ka maksakeun, nepi ngajual jam tangan, gerana naonan ari kamu Ica. Iya tuh udah gimana Neng, kasihan Kang Badut teh. Kalau misalkan gak dikasih pinjam uang nanti dia nggak bisa jualan. Ica nanti sedih kalau dia nggak jualan. Ya banyak tuh Ica sih Kang baru teh jualan oge. Nilai tanggung jawab kamu atuh. Kamu meni daek pisan eta dimanfaatkeun ku mau kondo. Leuh musik Kang baru teh beungeut kasep sakitu juga jahe menang mefrek oge. Terus eta jam tangannya dijual sabaraha? 100.000 Neng ku Ica dijual teh. Ari meulina sabaraha? 250 Neng. Eta ge ditambahan ku bea sakilo. Ica kamu meni polos atau blong on sih? Meni murah-murah teuing ngajual jam tangan teh. Teuing meni minimal 200.000 Ica kamu teh jualna beta rugi-rugi teuing. Terus mah bodoh rugi deui. Atuh udah gimana ya Min, soalnya Kang Badut teh butuhnya cepet. Jadi Ica juga cepet-cepet ngejual jam tangannya. Kumaha maneh Ica meni lieur maneh mah dia. Ari si Ica nya meni ngopet aya we kalakuan teh. Teuing si Ica mah meni kalakuan teh aneh bin ajaib. Hayu baliknya. Tapi dah nggak apa-apa Min dijual murah ge. Soalnya ya yang jualnya teh meni ganteng pisan kayak opa-opa Korea. Jasmine kamu di kamana bangkongna ieu kumaha jadina? Teh aku balik meuli di Projen Put mah. Maknya meuli bangkong di Projen Put kamu Jasmine. Heueuh, we na meuli sosis. Hayu Ca urang nang bangkong. Embung Neng Ica mah geuleuh bangkong dak balik wa sok we Neng neangan sorangannya. Ya, skoning.
Saha anu mending enggak Mas. Kan nyeri suku ini termatik jadi capek teu bisa ini non apanya teh ngamana teh kumaha cenah Itu kurang gak sih? non teh han itu kurang nyata nenek teh waduh seming kok imah lah syukur kan mesin cuci kayak oh timang anak har ya androk juga androk sister wah customer bina teh sister ya anak bunda Tapi iya tehnya meni asa nyarari kieu bu mah Neng. Udah aduh. Eta kucing biasa kilo. Cepat dengan jual jam tangannya. begalaga ya bahaya naon itu naon deh ya naon sih ngomong nanya tubuh jadi poho nanti Cek kamunya iya mah. Nah si langit teh bisa hujan gitu. Apakah langit sedang menangis karena lobangan Nah kan lamun kita ekskul teh menguatan sampah heulanya loh. Nanti jadi nih meni gede-gede teh eta teh Ica saha nu deuk meuli bala-bala segede kitu bantrek bertanya tapi kalau so bertanya tapi di eta mah lain ekskul pecinta alam atuh Neng eta mah nangaret nya nu citrek lah anu beuteuhna gede sih 223 nya nu citrek lah anu beuteuhna gede apa sih